Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeung tepang lisan simkuring Jatul Kajat bin Ang Romli weton Senin anu lahirna tabu 7 enjing-enjing alhamdulillah. Oke, masih di Heuri Bandung Top. Yuk hayu urang gogonjakan ta. Aduh dinten ayeuna simkuring nyarela di wae. Ayeuna lokasi aya di Pasir Honje di kolam pemancingan Bapak Haji Aang. Ya biasalah sambil ngisi kekosongan untuk rekan-rekan kita semua. Aduh orang bercerita dewe di namanya salah sewe da kumaha tuh sambil ngatusan Pak Ketua nuju perjalanan oge. Sarang ayah kidaus keserap deui sumi kasih ka dieu nya ada. Aduh para kisadana punten pisan pilih channel-channel dinten ayeuna channel pokona mah ulah hilap saat acan nonton salajengna urang seserangan subscribe ieu channel Heuri Bandung Topnya di like and comment gitu. Ya ini mah cerita ya langsung wae cerita ka hiji mah sarasna mah tentang sekolahan gitu hiji waktu ke si Mangyana leutik ieu mah cerita Mangyana nya Mangyana lamun geus ngobrolkeun saking seri sorangan abi mah cerita teh kieu. Aduh Mangyana teh ka sakola dan sekolah teh tabu 7 enjing terus adu ka sakola hari ieu jam 8 enjing nembe duit ka sakola tah ditanya ku guruna teh kana naha maneh kasiangan kaberangan ka di ka sakola. Oh tadi teh Pak Guru kunaon gitu cerita teh cek Mangyana keur leutik teh oh tadi teh nungguan heula eta ningali heula si bapak jeung si emak pasean budak teh nulus tunjung cek guruna teh bari dicarekan nu pasea dilalajuan lain di sakola lain nguna naon Pak Guru kunaon gitu nungguan sapatu nah nungguan sapatu kumaha anu hiji diceklan ku si emak nu hiji diceklan ku si bapak dek pabalik bodog karek beres eta jam 8 karek dipikeun jam 6:30. Jadi sing orang Mangyana kaberangan teh keur basa leutik teh ka sakolana nya eta nungguan sapatu udah dipake basa ku kolotna tah gitu. Padahal misalkan nungguan cerita ieu sakang suri abi aduh Gusti Allah. Nah itu cerita kayak ji sana bisa kenapa tapi dah ada kumaha ngebahas sama kumaha aranjeun eta nampina bade seri magan tau ge teu kudu mayar da gratis. Dah aya cerita Kang Ibing nu paling seru nu paling seri hayang pika serian bisa anta mah. Duh ka cerita Kang Ibing ieu mah aya hiji carita ieu mah orok ke di kandungan kene aya tilu air kembar makan 2 ieu mah tilu dina jero kandungan si ibuna teh keur di jero kandungan teh ngarobrol teh si para jandin teh ngomongna teh kieu kalanceukna teh ka alona teh ka adina teh ieu akang mana ke lamun jaga dek jadi kontraktor atau jadi naon teh insinyur naon insinyur bangunan nya urang mah dek nyieun bangunan nu saluas-luasna we ulah siga janinnya disempit leutik di pararoek gitu tah cek budak nu kaduana teh Kang abdi mana cek nu kaduan ayo mah hayang jadi menteri penerangan we yang di pararoek di jero teh hayang diburu bae di jero teh cek si bungsu jo celutuk ngomong urang mah dek jadi polisi dek jadi intel jadi intel heueuh eta nu unggal peuting sok nih eta nu botak asup ka jero jong ngutahan urang we eta hayang neangan teh intel. Lamun geus gede dek bejaan eta teh nu bobogan bapak sia gitu. Sok aing deuri eta tiluan kebayang jangan ngobrol di jero
anu hiji yang insinyur, nu hiji jadi yang jadi menteri penerangan, nu hiji dia yang jadi intel cocok nama budak. Aduh, nah ini cerita anu seru deui teh cerita ieu mah cerita ahli waris ahli waris teh pira aya 3 tah mu ieu teh tiluan aya hiji keluarga beunghar pisan indung bapana geus maot tah dibagikeun warisan teh bagi rata da lalaki kawin anu hiji menang taruhlah 200 juta ewang atau 2 miliar ewang tah anu hiji mah lanceukna giat kanu digawe nong teh nyieun ruko naon masalah dadagangan sembako gitu tah anu hiji deui mah nu kadua manehna teh gede kontraktor anger tah anu bungsu paling goblok-goblokna teh jelema teh nu bungsu mah tukang mabok di baheulana teh mabok we teu leutikeun ka gede teh hese nyarek lah anak kahiji lanceukna sok nyarekan we maneh teh sing balik na digawe teh sing balik ngatur duit teh pas pembagian warisan gitu kan marahna nyarieun deui nyari usaha sorang masing-masing tah anu katilu mah bakat tingku gelo-gelona eta duit warisan teh kabeh dibelikeun minuman jeung botol-botol mah ngajakan barudak kabeh sina ngarinung di imahna kabeh wah unggal peuting dan kaya tiur taunna teu eureun teh beak duit teh samekeun kabeakna teh dibelikeun minuman tah berlanjut eta lanceukna teh lanceuk naon ku anak hiji jeung anak kadua nu cikal jeung nu kapangges bungsu teh balalangtut manehna anu hiji katipu anu kadua kontraktorna nya gagal anu si bungsu nanya mah pas nanyakeun eta mata lanceuk nu kadua ka hiji jeung kadua ye maneh usaha mabok wae tapi na duit teu beak-beak oh no anu urang mah gampang mabok unggal peuting kumpulkeun botolna jual deui tah sing goreng eta salama 3 tahun botolna teh disimpen dirongsok di gudangna bagian teu boga duit dijual deui atuh beungharkeun duit teh anggarkeun eta tapi kan nu mulai diturutannya goreng menang warisan belikeun cai botol disimpen alus oge pikiran mah hade ngotak saru jeung aki-aki seling aduh Gusti Allah ampun kamarana itu barudak teh biasanya syuting mah ya gitu tapi da istirahat sadaribuk sih lah mah naon deui tuh cerita teh seueur bisa cerita mah seueur mah tapi da kudu diawet-awet bisa beakeun nya tah aya deui cerita sok aya nu nanyakeun ari awe mah sok goreng sinyal udah bener mun telepon ku urang pamajikan sok hari sewa aduh sia Gusti rek murag deh alag sih rek murag teu jadi menurut penelitian ya nah awewe tara nyimpen HP dina kutang cing cirining aya di daerah pegunungan mah heueuh sinyal teh sok kararese beda jeung lalaki sok diparesakan dina saku da pemancarna sok alus sinyal teh bener tuh nya aya mah disimpen dina BH da sinyal di gunung mah hese beda jeung lalaki di sakuan da sinyalna gede da pemancarna hade gitu boga pemancar lalaki mah tak hade wae ngan lamun siga abi baheula kadang-kadang sinyalna eueuh teh da eta mah keur siasat gitu aduh kalau misalnya atulah segitu ya ceritanya aja kita laskeun deui di Mingguan Payun tilap saksikan wae channel YouTube-na Heureuy Bandung Top anu tayangna tiap dinten Senin jeung Kemisnya tabu pokona mah ti tabu 7 anjing jeung ka tabu 11 wengi mah diupload gua abi pokona mah ulah harap sehat selalu sadayana berkah selamat mudah-mudahan si ageng rezekina mugia urang diparangeun kesehatan sadaranya sakitu ulah teu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios dadah yuk
Hayu urang bogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener, ya bener. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat ulah parasea. Tong hilap. Subscribe, di subscribe, Di like, di komen atuh. Teh hilap lonceng lonceng na teh. Hayu urang aja yuk. Ayo.